bansos ya mah yang dimiskinkan. Bagong sugan mah ya. Paladageun tak kusia. Dengekeun kusia besti, heeh. Aing mah geus teu sieun digorengkeun, geus teu sieun diomongkeun. Nu dipikasieun ku aing mah iwati teu boga duit. Lieur ku duit, pusing ku duit, tah kitu besti. Jam 3 berkuit. Kumaha anu kamari sukses? Sukses bah, akan cek mah kudu nyumput. Kan kusabab urangna kan mamawa tai garing. Syukur atuh ari sukses mah dan nu digobogna sia tai garing. Sok ayeuna ku aing dibere deui ajian ge nu madep tersia. Dung dung pret, dung dung pret, ye cangcut lepet. Aya kodok disangka bancet. Jol kapelet jodoh pasti kaget. Wah. Aduh, eta ukuran sabaraha dalam hal gitu aing mah. Oh no. Jampe naon eta Mbah? Kapelet. Apaan jampe teh gablek duit sia teh? Wow. Keun ayeuna aing dihina ku maneh, disepelekeun ku maneh, da meureun kudu kieu prosesna. Tapi deuleu lamun engke aing hirup di luhur, sudi aing kudu wau deui jeung maneh. Paladageun. Dengekeun ari sia besti, ari hirup ulah dipake rudat teueuh, lamun bogoh nyatakeun, lamun rindu panggihkeun, lamun geureuh ciduhan ari sia, lamun teu gablek ka bogoh rebut nu batur dan usia oge direbut batur. Hari gini Asia tidak mulang tarima mana paten. Baladageun tak usia. Sakirana teresep mah ngomongna hareupeun ulah tukangan, geus dicabok tak ku aing babengok teh. Dengekeun ari sia besti, sia anu ngewa ka aing, anu sedil ka aing, anu geuleuh ka aing. Ku aing sia didaroakeun cing garede milik, cing laloba duit, ulah loba bohong, komo loba hutang mah goblok. Geus loba sia di dunya mah. Paladageun tak sia. Cek, ayo cek, kawin geus sabaraha kali? Kawin mah geus 2 kali. Lamun ngaranda karek sakali. Atuh 2 kali mah 2 rupa tuh cek. Nya heueuh da 2 kali mah nya 2 rupa. Anu hiji gede, anu hiji leutik. Gede naon ieu cek? Anu hiji gede adatna, anu hiji nu leutik penghasilanna. Tapi da urang mah jadi randa ge ditinggal hirup. Ih atuh cek, da air randa anu terhormat mah randa anu ditinggalkeun maot. Lain model ece anu ditinggalkeun hirup. Atuh sakirana lamun aing jadi janda terhormat mah kodaran heula atuh salaki sia ku aing. Misteri anu acan pernah kapecahkeun nepi ka ayeuna tentang nukeran duit. Ieu nya dengekeun. Cek, yeuh. Ode nukeran artos. Hawa ah. Nya cek urang ge moal dibere, tapi kudu kieu yeuh carana. Cek, naon? Eser permen. Tok. Ieu sabaraha, Cek? Bu. Oh iya acisna. Doangan. Duh kan cek urang ge misteri yang belum terpecahkan. Nukeran eueuh meuli 1000 mah dibere. Kumaha teh? Bener sarua di dinya aku.